Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarana wargi anu aya di YouTube Saung Saeng Official. Dina dinten ieu simkuring sareng reng-rengan sajana pangan. Simkuring oge khususna panginten sareng reng-rengan. Alhamdulillah tiasa patepang wajah sok sanaos teu pampok jonghok kitu da nuju musim kieu kaduana urang sadaya tararebih kitu tepatna teh. Nanging alhamdulillah ku ayana media ieu Jung urang tiasa patepang wajah panginten dina raraga tatahar atanapi persiapan ngeunaan pasanggiri kawih di Saung Saeng paguyuban seni Saung Saeng. Begituna simkuring sateu acana aya sabaraha jalmi nu nyerengan simkuring panginten sabaraha wargi kalebat anu utami kahiji nyaeta wakil pupuhu di Saung Saeng nyaeta Teh Hani wilujeng wengi Teh Hani wilujeng siang wilujeng wengi bisa nonton siang di luar negeri masih siangnya nah gitu wilujeng sumping lah nya. Muka dua oge panginten aya Ambu Ataya salah sawius panata calagara oge guru atikan di Saung Saeng wilujeng sumping Ambu Ataya. Nuhun, wilujeng wengi. Anu katilu aya Kang Mud panginten salah sawius oge panata calagara sakantenan oge koordinator dina pasanggiri paguyuban Saung Saeng wilujeng sumping Kang Mud. Haturan itu teh. Sehat Kang Mudnya? Alhamdulillah, Mister. Alhamdulillah sehat. Oge aya anu utami panginten dina raraga pasanggiri ieu nyaeta teh sanes salah sawius wawaki girang pangajen atanapi dewan juri nyaeta kersana Ibu Haji Apong wilujeng sumping Bu Haji aturan. Wilujeng sumping haturan kasadayana. Aduh, ini bingah tiasa tepang ya. Nuhun alhamdulillah Bu Haji. Damang Bu Haji sehat. Pangeso yang iya jaket Saeng anu nyadak sehat amin. Alhamdulillah. Sing goreng teh sanes vaksin wae nu nyadak sehat teh. Sehat. Mangalanjung aduh. Hapunten yang cang waktosna ieu dihaturanan linggih panginten di ieu rohangan jalaran sejang ngadugikeun sababaraha hal anu kena didugikeun oge kanggo wargi Saeng oge di luar paguyuban seni Saung Saeng panginten Baji ya teh. Leres. Neta ngeunaan pasanggiri anu bade dilaksanakeun panginten. Urang saros cenjang kolong kana waktos, urang teras wae panginten simkuring sejak tumaros ka salah sawius wakil girang pangajen di pasanggiri paguyuban seni Saung Saeng. Nu kahiji panginten Bu Haji sanes mungsa ukur wargi Saung Saeng hungkul rupina di luar Saung Saeng oge panginten hoyong terang ieu teh kawih naon anu bari dipasanggirikeun teh eta panginten teras kaduana genre pamejandre teh mah gayana gaya kumaha panginten eta anu ngawitan ku abdi ditaroskeun panginten mangga haturan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi da ieu teh ditongtonnya ku sadunya panginten. laras Mugia wae khususna urang Sunda umumna sandunya margi da ari Sunda teh ngadunya diwaler pangintennya tusok hilap deui tah tadi teh naon nu kahiji teh kawih naon gitu. Materina panginten. Materina tah hiji heula eta. Kieu pangintennya. Kumargi anu atos kalangkung Saeng teh sering ngayakeun pasanggiri kawih
anggana sekar atanapi nyalira. Tah kaleresan dina tahun ayeuna ti para atikan para kanca kagungan inisiatif atanapi ide enggal motekar. Jantan aranjeuna gaduh hiji pola enggal. Kumaha atuh upami tahun ieu mah ulah kawih we anu nyalira ulah anggana sekar wae. Ya ayeuna teh materina teh kawih layeutan ye. Layeutan sorak gitunya. Sok sanaos jalmina saurang da mungku canggihna alat panginten jantana opatan. Disebutna teh kolebnya. Nah eta panginten. Jelas. Tah memang ieu teh awalna mah jantan polemik khususna di wargi-wargi Seeng margi nya ari kanu hal enggal mah panginten kada adaptasi nya wajar panginten. Namun ku ayana kaparigelan panitia khususna anu membidangi atikan kawih aranjeuna naon teh teu bosen-bosen gitu masihan penjelasan tutorial. Tah kitu panginten materina teh janten layeutan sora naon teh judulna bulan sapasi dikreasi diracik supados eta kawih janten naonnya gaya tarik nu mandiri gitunya dikemas gitu tah. Tah kitu panginten ieu teh salah sawias kapamontekaran kanggo khususna wargi Seeng simkuring pribadi ngaros ajrih lah reueus aya nonoman anu montekarnya diatikan sapara kanca para pangatikna gitu jempol kanggo simkuring pangintennya. Itu panginten nu kadua teh tadi teh naon itu sekolah masuk seueur poho atunya. Nu kadua teh naon tadi teh pantarusan teh. Anu kadua teh panginten atau sakantenan diwaler tadi teh nyaeta panginten alasanana panginten nyanak materi eta. Oh mohonnya. Atosnya layeutan nyata panginten anu tadi teh apa layeutan mohon. Kumargi panginten anggana sekar teh atau napa bernyanyi solo teh panginten atau sering panginten di Seeng teh gitu mohon atau sering gitu ayeuna model enggal gitu. Alhamdulillah sok sanaos sarenda rumit. Namun ku ayana kaparigelan para panitia anu nyepeng atikan khususna atikan kawih aranjeuna secara kontinuitas teras masihan wejangan teras masihan tutorial anu teu bosen-bosen sumping patandang asihkeun materi eta virtual sadayana. Alhamdulillah panginten naon teh insyaallah lah para pamilona atau seueur eta nganu hartos responsif para pamilon teh geuning sae gitu khususnya di Seeng panginten. Itu manawi ieu. Janten ieu teh tutorial teh atanapi teknis pengajaran dina Pasanggiri ieu teh nganggo media virtual sadaya panginten. Virtual kan tenan. Virtual. Virtualnya. Tapi teu aya panginten aya kendala salami anu Bu Haji Kuninga we. Salami aya berjalanna ieu proses. Tangtos eta mah nya. Hiji hal teu aya anu mulus dina sagala rupi kalebet ieu pangintennya. Mohon. Anu kahiji dina kumahanya milih naonnya milih hiji sanes kawih naon eta teh pangiring teh materi pirigan. Pan aya 2 nya
Ta eta jantan patarosta nu mana ieu teh. Lajang kumaha atuh cenah ari soraka hiji teh kumaha cara na kendala mah seueur pangintennya terutami da engal teh ya gitunya secara teknisna eta. Atuh nu salajengna dina memadukan ngaluyukeun suantan hiji dua sareng saterasna eta oge sami nya jantan kendala. Mun wangsul deui kanu tadi kumargi teras-terasan aya tutorial alhamdulillah panginten sakedik tiasa kapahami gitu. Itu manawi. Salajengna panginten dina jantan panginten upami pasang diri virtual. Mohon pasang diri virtual ieu panginten upami kitu mah panginten pengalaman engal pangintennya aya materi layeutan mah panginten. Cumohon neme tahun ieu gitu. Nu mawi wajar upami para pamilon teh geuning ieu mah kieu gitunya. Janten pembelajaran gitulah kanggo sadayana kanggo simkuring sami gitunya sok sanaos mung non eta teh meunteun da anger kedah dipelajari oge panginten. Kedah spesifik suantan kahiji kieu, kadua kieu, sagala rupina dipelajari gitu. Hiji hal anu enggal gitulah. Wajar. Kami ieu teh kumaha seueur kumaha wajarnya. Mung simkuring bangga gitu panginten hatur nuhun ka para ieu pangasuh atikan kawih masih araranom keneh nya. Mohon baik. Tangtos panginten upami sore simkuring pribadi mah panginten sok sana sanes mung saukur pasang diri nanging ieu ilmu pengalaman engal khususna kanggo wargi-wargi nu aya di Seeng khususna kan ari simkuring ningali henteu sadaya uninga kana jenis layeutan teh nu aya di Seeng teh kitu nu mawi ieu teh. Tah ayeuna waktosna di Pasian Terang panginten hiji pengalaman hiji ilmu nu aya di Seeng panginten sok sanaos hasilna mah panginten Bu Haji. Eta mah tangtos aya sae aya awon da eta mah mohon eta kitu maksud mohon gitu. Nanging ieu hiji ilmu kanggo ka wargi-wargi nu aya di Seeng khususna anu mikaresep kana kawi-kawisna. Teras anu kanu awam mah kana kawisna ieu teh hiji informasi yang disuna teh geuning aya bentuk sapertos kemiripan paduan suara lah layeutan anu dikompos dari satu lagu menjadi hal kreativitas lah kreatif hiji lagu panginten Bu Hajinya janten ieu mah mun lah saur abdi sae multi mohon janten kieu pan eta ge aya kabung rapak sekar geuning nya tak namung kuno ieu mah panginten langkung dimodernkeun di janten kolaborasi antawis tradisi sareng modernisasi satu gabungan pangintennya naon teh diracikna teh ieu janten kumaha nya piriganana oge kumaha lah sae lah numputkeun teteh gitunya tradisina aya gitu modernisasina aya gitu. Leres. Ieu teh panginten kedah dikaji deui anu langkung ieu naon teh anu langkung jero gitunya ku para ahli seni khususna di Jawa Barat. Geuning seni Sunda teh aya diropea diracik mah sae endah teu kawon gitunya ku seni
ti batur gitu anu gogorowokan teu pararuguh gitu. Angere urang wadah titih rintih gitunya nyunda gitunya. Sa ieu panginten salah sawios kaunggulanana lah. Leres. Tak atuh kituna sim kuring umajak kasadayana wargi-wargi para subscriber anu aya di Saung Seeng official. Anu mikalanep mika resep kana kesenian Sunda mangga diaturanan urang sami-sami sasarangan sami-sami majengkeun atanapi ngaraksa ngariksa seni budaya Sunda. Anu sim kuring panginten aktifna di salah sawios media aplikasi nyata di Sumule nya Restani nya. Dina Sumule gitu. Janten kasadayana wargi-wargi anu name uninga ayana paguyuban Sunda Seeng diaturanan sim kuring sadayana panginten sangreng-rengan kanggo ngiring gabung di Sumule panginten kitu. Urang lajeng deui Bu Haji. Mangga. Lajeng ku materi layutan suara Bu Haji salah sawios wawakil di Girang Pangajian atanapi Dewan Juri. Kriteria naon wae panginten anu kedah ditilai atanapi anu naha ieu teh kriteria ieu teh aya khusus atanapi umum sami wae sareng penilaian nyanyi atanapi vokal anu umumna. Gitu mangga Bu Haji. Kamari teh para Girang Pangajian rempug ragam badanten. Ti salah sawios ngajengkeun anu berenel gitunya. Sadayana ngajengkeun alhamdulillah kooperatif. Namung panginten di Bantun tina sadayana eta di resume janten 2 kriteria penilaian teh anu kahiji teknik anu kadua bidangan atanapi penampilan tah mung janten mung 2 eta ina anu sakitu berenel sub teh mung 2 we ayeuna teh sentralna teh teknik sareng bidangan. Dina teknik eta teh pan seueur. Saur bahasa gaya nama berbagai komponen ada di dalamnya terkait dengan kawih eta gitu. Wios dicampurnya utami komunikatifnya orang Sunda pada kitunya. Leres mangga. Tah gitu. Lajeng mun tadina teknik teh aya sababaraha rupi mencakup di lebetna teh. Ta anu uningan teh mung Dewan Juri weh. Gaduh anekdot atanapi catatan sewang-sewangan. Gitulah dina teknik teh. Lajeng nu kadua dina bidangan atanapi penampilan. Biasana 3 aspek mung ayeuna mah 2. Margi nu diembutna 2 oge atau cekap gitunya. Dina bidangan panginten tang tos dina naon eta teh raksukan atanapi kostum nu di anggena luyu teu sareng kawih lajeng naon eta teh wiragana wirasana aya di dinya panginten kitu rupina mung 2 eta mah aspek penilaian mah. Mohon. Eta panginten tina sadaya aspek rupina seueur pisan tina teknik oge panginten ngarinci pisan Bu Haji. Leres. Nanging dirangkum pangintennya di resume sur Bu Haji janten 2 aspek. Mohon 2 aspek. Upami penilaian atanapi ngajen dina virtual nganggo aplikasi Sumule. Nah aya kawijakan khusus di pangajen kanggo pelaksanaan virtual di Sumule. Atanapi sami wae sareng tampilan panggung atanapi perform seperti biasana dina penampilan.
dina leresan ieu terutami dina penampilan atau pidangan aya kawijakan upami virtual mapan terkabatas nyanyinya antena nu nganggo headset itunya tantos aya kawijakan moal sami sareng anu nyata gitu sapertos aksi panggung urang teh kedah bijaksana atau badai kumaha panginten pegat eta si headset teh nya aya gerah teuing mah nya nya kitulah gerak henteu kaku maksudna gitu nganggo gerak untuk hiji gimrang teuing diluyukeun sareng virtual itu sendiri panginten nya Mo. ai kedah ka ditu mah wah atuh dah watos panginten nya kajang panginten dina naon teh ieu teh kawijakan teh pan teu sadayana pamilon tiasa atanapi mahir kumaha ieu ngatur medium teh Laras. aya nu seah teh upami nu seah ari sae suwantena sae panginten moal ngupingkeun backsoundna bade vokalna weh da eta mah panginten kahiji sisi jalan bumi pan teu tiasa kairong nya aya motor ngalangkung aya tukang baso tiasa ngadabling panginten nya Mohon. geura pangajian mah fokus kana suwantena panginten kitu kawijakanana teh janten pami aya backsound teh teu janten upami dina skor teh teu ngaalitan margi nu diutamikeunana vokal gitu kawijakanana salah sawiosna eta panginten Nanging panginten tina sadaya teknis eta tangtos kirang pengajian ogenan ayana akumulasi pangintennya akumulasi artosna nilai tina saneskeun tanah mohon artosna intina mah panginten utami mah rapi paham oge panginten kana kawihna Bu Haji nya nu utami pisannya bersih hening gitu kan janten eta anger anu nu dipunjulkeun anu eta pangintennya leres secara naon eta teknik anu tadina kenging lajang pidanganana kenging lajang suasana saat perekaman oge hening sepi mendukung tanu nu kitu panginten nu dipilari teh nya kitu panginten terus panginten luyuna si materi kawih oge panginten anu utami paham kana eusi materi anu engkena panginten tangtos ngacu kana penampilan tadi panginten Bu Haji mohon margi anu tadi teh ya saur Bu Haji upami dina lagu bulan sapasi ajaragan panginten kirang sae katingal kirang sae nya eta laras tangtos kirang sae mohon anu ieu lah nu sederhana jantan henteu kaku gitu tah aya usik atuh lah sakedik menting sok ngararadul gitu tah pamilon teh Begituna atau panginten simpuring ya khusus ka wargi nu aya di Saungseng anu ningal ieu acara di Saungseng official YouTube sakanteran bewara Bu Haji simpuring janten penilaian kanggo para pamilon teh dibagi dua aspek anu kahiji panginten teknik dina vokal anu kadua dina pidangan atanapi penampilan gitu. Gituna panginten ieu hasil gempungan sawala para girang pangajian eta nu utamina mah Bu Haji eta keur mohon para pamilon anu ningal ieu acara gitu. Mohon. Terus abi bade sakedik Bu Haji. Mohon kumaha mangga terus. Mangga. Mangga Bu Haji anu tadi mangga matraskeun. Iya itu sakantena di dieu teh nya. Mohon Kieu luar ti pasang diri panginten. Terus Mugia ieu paguneman urang nya ieu
ditonton ditinggal khususnya ieu ku Wali Kota Bandung. Amin. Tah, Mudah-mudahan. kersana Mang Oded nya. Mang Oded ya abdi ti Tasik. Aduh, ira bade tepangnya sareng pangaresa. Eta teh sanes nu sanes. Eta teh cep. Sanes eta teh. Salam baktos ti urang lengkong terutami tipun beang Mang Odednya ngalangkungan ieu YouTube lah. Enggal gera longok seeng. Mang teh, mana seeng teh? Tah, kitu diantosnya Mang Oded. Lajeng oge Pak Uu sami, Pak Uu haturan. Di Tasik sami nya. Manggalah hoyong aya mohon hoyong aya kemitraan sareng para inohong papayung agung khususna aya di Jawa Barat pangintennya. Khususnya eta sakali deui kampung Mang Oded diantos ka seeng. Engke dipasihan jaket tah nu kieu nu sapertos abdi. Saya. Aduh. Gitu khusus kanggo pangaresa Pak Oded papetan teh jaket nu kaya topi na kitu dilakukan. Bapak Ali mun sebat Bapak Mang. Oh Mang sebat. Upami nyebat Bapak moal keresan nganggo jaket seeng. Begitu hungkul sing orang tanya. Mang Oded mah. Kena Mang. Aturan atuh. Nya mudah-mudahan Pak Haji ku aya kegiatan ieu oge ku ayana kegiatan ieu di YouTube oge panginten seeng anu ngawitanana saung seeng mung saukur di Sumule ayeuna sakedik-sakedik diajar kana YouTube. Mudah-mudahan Pak Haji Bu Haji seeng dan saung Sunda seeng teh henteu mung saukur dina Sumule hungkul. Nangis laras warga YouTube ogenan, para subscriber ogenan, sakedik-sakedik uninga oge paham panginten kana paguyuban Sunda saung seeng. Laras atu langkungna nu tadi teh. Mudah-mudahan tiasa dugi ka Mang Oded. Kedah dugi ieu mah bade diwartosan ku teteh. Mang setel YouTube tah bade kitu. Biasa ke di broadcast linkna Baji biasa di broadcast linkna engke. Tah gitu lah. Saya. Lajeng ieu sakedik abdi ya terakhir bade ka Teh Hani sakedik we. Sakedik ieu. Bade WHD ka Teh Hani ya. Teh Hani ieu salaku pupuh wakil pupuh nominasi atau nepi juara aya sabari hiji ieu dina pasanggiri ieu mangga diwalar lima terakhir. Mohon hatur nuhun satu acana wilujeng wengi kasadayana. Panginten kanggo pinunjul pangintennya pinunjul pasanggiri ieu teh aya 3 rupina mah anu dibade di ditile ku para girang panajen. Pinunjul 1, pinunjul 2, pinunjul 3. Terus aya deui kategori pinunjul favorit di YouTube rupina mah Kang Ajun. Janten engke eta mah pas seueur-seueur atanapi nu kenging like terbanyak panginten eta anu bade janten pinunjul favorit. Gitu jantan anu suantena biasa-biasa tanapi kumaha tekenging berkecil hati gitunya anu tekenging nilai tanapi pinunjul di para girang pangajen tekenging berkecil hati aya harapan kanggo kenging merebutkan juara favorit di YouTube official Saung Seeng. Ya gitu ku cara like seueur gitu. Kumaha carana mangga tiasa di-share saseueur-seueur na mangga kasadayana gitu. Tangtos riweuhna hadiahna jauh tebih benten sareng pinunjul para pinunjul anu dipilih ku para girang pangajen. Sareng aya hadiah menarik rupina ti salah sawios girang pangajen kanggo pinunjul favorit YouTube gitunya.
rupina naon masih dirahasiakeun. Pokoknya nama istimewa. Rahasia lah. Rahasia. Kejutan nuhun. Tak itu saya. Janten inti nama panginten ku abdi dirangkul sanestina hadiahna Bu Haji Tani nang ieu pangalamanana anu bakal munel. Laras. Mudah-mudahan ieu Mohon. janten ilmu janten pengalaman engat kanggo sareng khususna ka wargi-wargi nu aya di saumseng tiasa layeutan henteu pinter ogenan ngartos eta. Laras. Tah janten panginten Bu Haji sareng reng-rengan girang pangajian mah panginten nangtoskeun juara kahiji, juara kadua, juara katilu. Anu favorit mah mangga Eta. pamilon share saseueur-seueurna kanggo nangtoskeun juara favorit. Kitu teh haninya Bu Haji. Tah, gitu. Laras. Mohon Laras. laras. Tah kitu. Atuh panginten ku kituna sanes kirang sono mana jalaran waktos ditangtoskeun ku waktos kaduana urang nganggo aplikasi Zoom kitu waktos oge terbatas kitu Bu Haji sim kuring khususna pribados ieu khususna panginten ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan Bu Haji oge tireng-rengan panata calagara wawakil pupuhu teh Hani aya Ambu Ataya oge Kang Mud aturkeun nuhun